warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra-mitra dangu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mang Arman Wijaya tiasa ngahibur deui dina acara dongeng Sunda. Carios anu baris diguar neraskeun hancagara panuka tunda dina jejer carita si kembang racun karyana Eko Swara bagian katilu. Sumangga nyangakeun mitra wilujeng ngadangukeun. Prung ah. Iya, ulah make meureun atuh nyaritana Udin ngara jadi kenyataan. Memang mun maneh beunghar Udin, kuring ge nya meureun bakal daek. Ngan ari cara ayeuna mah kayan Udin kitu, duh, nya sarua we jeung ngajak sangsara kitu. Jadi cinek nama Udin teh boga pangala nu rada badag. Komo lamun teh Udin teh ngajak ngelek jadi jalma beunghar. Heug lah, teu nanaon nyaan daek wae kitu. Jadi benernya dinnya ya cete panggelisna sadunya kitu din. Ih nya euceu atuh. Sumpahna ge euceu daek bisu dina irung. Hehehe pokona mah ye kagelisan euceu mah matak buyur salembur matak eara sajagat raya. Urang kampung teh nya pada kaduyung urang kota pada kabita. Malah nyerebutna oge nya apanan si herang si mencrang si moronyoy ka euceu teh kitu. Udin mani bebeak kana karemujina ka dirina nyidasi. Barjeng kitu natenya ngarah ku nyidasi terus we di persen atau dibere hadiah. Maena oge apal, di nyidasi teh bakal bager dina barang berena oge, bakal bro-broan lamun dipuji bebeakan teh. Harita oge pamujina Udin teh memang matak sugema katarimana ku nyidasi mah. Irungna mani kembung-kembung we. Atuh polona herang pinuh ku cimata kabunga. Nyaan kuring teh ieu kitu kaenan Udin. Ih muhun kantenan pisan euceu. Bisi kurang mah ieu aya kene sasatadi din. Naon teh euceu? Duit Udin duit ieu. Butuh kene henteu. Bisi kurang mah ieu nya ku kuring bakal dibere deui. Geus rek mere duit deui wae eta nyidasih teh. Malahan geus arek muka loket wadah duit nu aya dina eta leungeunna. Udin nya puguh we pohara pisan ngarasa atuheunana. Harita oge mani haripeut naker leungeunna teh namprak barjeng ngomongna pinuh ku kabunga. Ih, kan tenang we atuh euceu butuh keneh mah. Dasar duh teteh mah bager pikar sepeun mata kayung-yun teteh lagening euceu teh yeuh kaaya nuju majeng abung kena anu kajurung kurup pinuh herang menor. Hehe. Ya, tadi mah Udin, ya, keur nama anu tadi. Golosor nyidasi teh mikeun duit deui ka Udin 2000 perak. Gapu Udin ditampanan barjeng sabaraha kali maena teh nganuhunkeun kana kabageranana eta nyidasi. Nyidasi mah ngan mesem we sanggeusna mikeun duit ka Udin teh. Barjeng hatena oge apal memang muji kana kakasepanna Udin. Lamun dibandingkeun jeung anu kitu-kitu wae mah kasep kene Udin ngan hanjaka we Udin mah kaen teu kaasupkeun kana kolom anu berat beunghar loba harta banda dunya baranana. Da cacakan lamun loba duitna lamun beunghar mah moal arek neangan ka anu jauh nya mending oge anu deukeut we ngarah kaen teu hamur ongkos. Ari Udin mitra hayo-hayohan dibere duit ku nyidasih teh bangun anu deudeuyun. Bangun anu katagihan nu matakpok deui we maehna teh muji kana kaayanana eta nyirana geulis nu kasebut pantar nyidasi nu aya di hareupeunana. Komo deui atuh euceu upami kayan euceu nuju siram ih nah da abdi mah atuh nyaan ninggalna ge da mani mata kabita. Komo upami teh mah kapareng ningali eta salira euceu duh komo pelebah pingpingna nah da meniku asa ninggal gebog atuh bakating ku bodas sareng deui herang. Eta teh sanes bobodohan eta teh euceu nyaan. Komo ningali eta cangkeng ih nah da mani lengkeh. Batur mah moal aya anu lengkeh cangkengna sapertos nyai aeh sapertos euceu. Hehehe aduh geura eta ningali imit ih da matak ngalai atuh. Oge teu sareng ningali bujur lalaki najan gede oge teu mata kabita hayang ngajong we nu aya
Tapi ningali eta imit ece nada maniku mata kekerot mata kabita hehe waduh ulah nyalahkeun abdi lamun jantung abdi teh ngededak ratu gitu. Oh kitu nya Udin muhun ece kitu pisan maneh mah ieu meuni jejeunan wae meureun nya dinnya ngarah dibere hadiah di kukuring peda hareupeun teh meureun nya muji teh buat tukangeun mah ieu teu kitu itu geura ece nah make jeung nyebutkeun kitu segala make jeung teu percaya segala ka abdi ceu yeuh ceu lamun teh mah nya abdi teh ngabohong nya sarua we jeung ngalajokeun ka babaturan ieu mah nya ceu daek medu tah hehe pokna Udin ngomong lagi siga anu nya we da sieun teu katarima ku Nyi Dasi nya ari nyaksian kayan Udin ngomongna siga anu daria siga anu nya mah teu burung we hate Nyi Dasi teh leah oge nu mata keluar deui rasa bungahna ku ayeuna dipuji ku Udin mana geus arek mere hadiah deui ka Udin pokna kieu Din maneh butuh kaos teu Din duh kabeneran ieu kuring boga kaos beureum sigana mejeuna jeung pantes dipake ku maneh mah Udin butuh henteu ieu oh nya butuh atuh ceu mana atuh kaosna cobi atuh ceu Udin hatena bunga mana curing hak ngadeng eta arek dibere kaos teh aya itu di jero ieu engke we ira-iraha cokot ka dieu ku Udin nya Din mending ya ayeuna tuh ceu kabeneran abdi mah ieu resep make kaos beureum teh ka anu koneng ge resep ka anu hejo moho tak kitu ngan ieu lamun make anu beureum wah resep pisan sok ieu katempuh hurung kitu ayeuna we atuh yeuh ceu ku tante ieu hayang ayeuna Din nya ceu meungpeung eceuna emut nya katu ieu urang cokot teh ka jero Nyi Dasi langsung ngadeos ka jero malah teu kungsila teh mainna geus nyampeurkeun deui ka Udin anu kenungguan dina eta teras gedong tetela nyaan tidak datangna deui teh Nyi Dasi berjeng kituna teh bawa kaos warna beureum terus we disodorkeun ka Udin berjeng pokna ieu Udin siga nama mejeuna ieu cekaplah pan ieu salira ece jeung awak abdi mah da memang teu sabaraha bedana ece hehe gancang eta kaos teh langsung dipake berjeng kaen baju maehna teh teu dilaan heula nyaan we mani meujeuna rada sregso teh pedah we ngahiji jeung eta kaos nu dipake tadi ku dirina Udin katempona ku Nyi Dasi mah kaen Udin teh anu geus dibere eta kaos berjeng kaos ti manehna ayeuna dipake kaos anu alus kene warna oge kaen hurung kene beda jeung kaos anu dipake ku Udin jaba geus balea teh loba anu geus molongo katempona teh estuning pantes oge Udin teh tetela jelema mah kumaha dangdanan kumaha pakean teh najan goreng patut ari dangdanan kaen alus mah nya kitu sok kabawa alus sabalikna najan kasep ari dangdananna kaen rarabetan mah kabawa goreng komo apan Udin mah kasep ayeuna katempo kayan nya kitu apan kakasepanna teh katembung tur atranaker Udin ngarasa bungah ku ayeuna maehna geus dibere eta kaos ku Nyi Dasi berjing ayeuna dipake kaosna oge ngarasa reueus lantaran Nyi Dasi teh dina kayan salila ngan mencrong wae ka dirina diberengan ku imutna anu ngagelenyung imut anu matak ngirut imut anu matak kaya aniruk kana jajantung ngan tetep we masih kene penasaran hayang menang di hadiah anu liana anu matak geus pok deui we Udin teh muji ka Nyi Dasi aduh komo pami ece ngangolipen anu bungur teh tah eta geuning atawa anu beureum kolot komo lamun anu beureum ngora mah heug heran ih da nambahan pi karespeunana nambahan geulis keur mah bibirna semu galing heug we dilipen kandol duh mani mata kabita tambah geulis jeung kaayaan mencrang hehe nyaan abdi mah yeuh duh ieu meungeus ieu ganeng Udin sok terusan geuning ngomong teh maneh mah Din kahartieuna mah ieu ku ece yen maneh mah pangna terus muji-muji teh pedah we ngarah terus dibere hadiahnya ngarah terus dibuluhan ku kuring
kena terus diberean hadiah terus we muji sigana ieu liai lama bakal nyebutkeun yen bujur kuring ge seungit kitu beureunya Udinnya. Didasi baeud ayeuna mah ngomongna ge setengah anu nyentak ka Udin. Atuh Udin teh pohara pisan rewaseunana ngan gancang we nemalan dasieun keteterusan nyidasi heg ngamek atawa ngewaeun ka manehna. Ih euceu mah mun sok ku barian bendu yeuh euceu imit euceu mah sanes seungit nanging demplon mata resep sakuru ningali demplon sareng buleud mata kabita. Heueuh ieu mah geus da geus beak bikeunana oge ieu geus beakeun mere hadiahna oge din nya meureunan dibikeunan terus mah moal aya sesana keur kuring ke Udin udah diteruskeun mujina ieu bisi hibar irung kuring deui Euceu mah mun sok kamana wae saurawan teh yeuh dangukeun geura euceu yeuh euceu nu bageur. Abdi mah da muji teh ka euceu teh estring sanyana kaluar tina hate anu bersih. Henteu deuk manang upah buruh atawa ngarah hadiah euceu. Cenah eta non kaya euceu mah sia naon, boh artosna, boh rokona, boh kaosna, ih da rezeki atuh. Euceu anu nu masihan nya ku abdi teh nya langsung we sumuhun ditampi we lumayan. Pokona ari aya anu masihan mah abdi teh bingah kitu. Heueuh ieu meungeus Udin najan nya ge ieu teu manang buruhan maknya arek terus wae muji ka kuring moal aya tungtungna atuh Udin. Muhun nya atuh aya mah da meungpeung abdi amengan ka euceu ka dieu. Ku kituna bilih euceu teh mergikeun mah ku tanaga abdi ku bantuan ti abdi mangga sok geura saurkeun ceu keur abdi mah yeuh dipiurang naon wae oge ku euceu mah bakal nurut bungah we nu aya ngemutkeun yen antara urang duaan teh geus sosobatan ti baheula geus ngajadikeun kaayaan beungkeutan anu kuat kitu euceu. Udin nawarkeun jasa sesuganan we nyidasi teh arek mere tugas ka dirina itung-itung keur ngupahan we ngaran nyidasi teh teu keterusan amekeun ka dirina pedah we terus-terusan dipuji. Waktosna oge mitra dangu parantos seep rupina dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya dina cariyos Si Kemang Racun karya Eko Swara bagian ka 3 dicekapkeun duwi ka dieu heula. Insyaallah urang teraskeun dina waktos anu sanes. Hatur nuhun tina sanes kanten perhatosan wilujeng kantun per mios.